karena pangbage Buya kalayan nyanggakeun sembah pangabaktos konyuk panjenengan ditarima puja Suti Silaingjang kalih nati eta hapunten tina naon rupiah kalepatan ageung sareng alitna rumaos jisim abdi teh ngarumasakeun yen hirup teh tuna tina wiwaha tebih tina marganing utami da hirup oge ngarumasakeun teu bodo-bodo acan utawina dina kalepatan tinangtos sim kuring teh salaku lanceuk panggedena bujeng hingga jadi contoh jeung tuladeun keur adi-adi tapi sim kuring teh jadi kolot malah kadang-kadang keuna ku sifat ning doraka komo lamun ngupingkeun saur mama kiai ajengan tur tahabaib yen Gusti teh cenah moal bade ngahampura ka eta jalma tanpa ridho hampura diindung jeung ti bapana ibaratkeun ceuk kolot kapungkur mah jelema doraka diindung ti bapa teh ibarat mun di lembur kai randu mun di leuweung kai dangdeur dipake pamikul bengkung dipake pangaret bingkeng dipake suluh teruhai matak baluang kanu niup lir hirup cara gamparan awak ditincek beheung dicekek paling untung manggih kokotor kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran istuning nete semplek nincak semplak dina naon rupahal aktivitas teh muarek jamuga hirupna kukituna nyuhunkeun dihapunten Bapak heuleung silaing ngentep seureuk kitu nyarita nepi ka merele kitu ja seundak dibaca ku abdi paingan sia dina leungeun nepi ka kotretan teh kotretan pa contoh nah atuh hayang we abdi teh pa disebut pulis kali-kali Pak tapi dah tetap abdi teh Pak maksud tujuan teh kadinya mungkin dihapunten da eta mah bahasa ameh ngendahkeun basa panganteur hungkul Pak ari dina kasalahan jang urang salaku manusia urang ngarumasakeun yen urang teh gudangna salah sabab bujeng hingga urang dimimiti gubragna jelema nyaeta Kangjeng Nabi Adam nepi ka ayeuna reuaina manusia saha jalmana nu can pernah ngayakeun tindakan salah datang tuna oge kakeunaan ku sifat bodoh sifat poho sifat salah sifat balanga nya tangtuna di dieu yakin panghadena jelema teh lain jelema anu tara salah hirupna tapi nu daek ngomean kana rupa hal kasalahanana dibarengan kaweningan gali jadi timimiti lisan kudu nepi kana ati tah ceuk kolot masing asak-asaknya ngahampura da lolobana atah hampura atah tetembus contohna loba kejadian ibu-ibu saling lubarkeun hampura jeung tatangga ai geus balik omongkeun deui kasalahanana eta teh atah keneh ibarat cai napel dina daun tales ai pal ai gorolong pan teu nyangkaru nya leres jadi urang pada-pada we dina lebah dinya nyoja sae Pak mangga kitu geuning katebo itu si bungsu anu tara-tarang ngilu magelaran ayeuna datang ka dieu karek balik di Jakarta manehna teh nya dagang asongan da biasa ai kuruban beralih batur oge meureun nya hareup reng geus we di dieu cukup make jeung kareup sagala heeh kareup jang wios beh cekap di dieu beh
abdi pun hareng nyangkakeun sembah pangabaktos ngonyuk babeku yang gendut babeku yang tambun babeku yang seperti kungfu panda muga-muga ditampi kalayan kebingahan be ku dewek diterima aja ke dewek oge atuh embung anjing sia teh teu kengeng guga gogo seueur urang kali nah sia teh guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa hargaan loba dinya mah kitu wae serius sia mah aing moal heureuy oge sia mah ka batur ngaheureuyan daek sia mah aya deureun balik kitu lain loba dinya mah teh sing bisa adab sing bisa wiwaha dipake di mana urang serius di mana urang heureuy abong lain rombongan sama jeung aing mah atuh nyanggakeun sembah pangabaktos konyuk kakang cepot tah kitu katarima geuna tariman teu nyarima ku dewek atuh hampura lahir batin aing sami-sami aing oge kalakah Pak Wang aing atuh sia teh geus repe ya oke be aya naon be teh tah aya naon teh kolot teh darat-darat di sasari make jeung abdi teh keur karek ngampihan cokor sapi abdi teh nya nah lain kamari teh leneng teuing kamari mah daging beak loba jadi leneng kana sira istirahat heula tah ayeuna karek kaampikeun cokor teh kolesterol naik boga sabaraha cokor 17 sia mah kurban henteu tapi cokor loba jadi panitia aing teh bagikeun ka saha ka tatangga geuning teh bagi-bagi daun tetanggana ngumbara cekelan heula ku dewek tah ieu mafia cokor nu kieu ye kawas heueuh bener nyekel heula 17 cokor sapi maksudna jang bagikeun ngahajat bari jeung teu dibejakeun kana hakna teu dibagikeun nyaho dihakan ku manehna gegedena dijual deui keur mah kulit dibeakeun matak sieu mah beres kurban teh kalaka nyicil motor si anjing teh eta unjang anjing wae sia teh bae ciri sia bumi carasa desa tuh sia teh aing sia-sia nafsi goblok ampun geus keun bae da kitu adatna si eta mah lumatak tradi ngilukeun pagelaran teh kitu ngerakeun bibirna nya teu dijaga teuing keun bae ja da pangeran mah maha tingali bujeng hingga kana rengkak paripola manusia kana utek antena uningan kae sabab romantika kahirupan ya manusia di alam dunia sanajan buuk sarwa hideungna karep jeung kahayang sok rajin beda nya aya anu nyaritana kasar tapi hatena lemes aya anu ngomongna lemes bari jeung hatena kasar miuni kadongdong atawa remet nya timbalan aya nu ngomongna lemes hatena lemes aya oge nu ngomongna kasar hatena kasar tah dipenta weh ku kawijakanan da ai basa mah ai komunikasi mah eta mah pikeun nepikeun naon maksud jeung tujuan kadar katarimana urang sing leuwih wijak sabab urang teh dipenta dewasa ari dewasa teh nyaeta anu geus bisa ngabunuh rasa bubudakeun dina dirina ari laku lampa budak matak ngalabuh diri sorangan matak tigubrak da lelengkah halu matak nyilakakeun diri sorangan bujeng hinganya aka batur diri sorangan oge kadang-kadang dikakaya nya tapi dina larasan ieu lamun dibangun ku ikhlas jeung ridho yakin bakal jadi pahala yakin bakal jadi amal anu hade anu bakal jadi baris manfaat pikeun urang ti dunya nepi Cirebon akhirat ngalamun wae atuh sia teh
Duh, gade keundak wae jauh ngelay aing kurang naon. Nya. Lamun ngadengekeun dangdut da aing mah. Lamun ngadengekeun iming-iming da nya. Leres Pak. Sabab hirup teh jang. Sakapeung lir ibarat gula. Gula dina mangsa dicicikeun ka cai kopi. Dina mangsa ci kopi pahit nu disalahkeun tangtu kurang gula. Sabalikna dicicikan gula loba teuing tangtu ci kopi teh bakal amis teuing nu disalahkeun gulana. Tapi lamun pas gulana eta kana ci kopi nu dipuji lain gula tapi kopi. Tah hirup teh teu beda kitu. Kadang-kadang anu digawe urang nu dipuji batur. Tapi sing inget hiji mangsa isuk jaga ninggeto batur oge bakal nyahoeun mana anu mere rasa ka dirina. Atuh cenah henteu teu apa kana eta rasa ulah dipake ara subaha anggur sing ikhlas ridho. Margi naon? Margi Gusti maha tingali. Maha uninga. Leres. Tinantu balik deui ibadah anu hade rek itu rek ieu bakal jadi hade lamun dibarengan ku ikhlas jeung ridho. Nya. Contoh seperti kamari anyar keneh kurban. Nu sapi, nu domba. Nya. Eta teh naon dasarna nepi ka ngaluarkeun harta banda. Lain duit saeutik bari jeung hasilna dibagikeun ka batur eta teh dasarna pikeun narima ridona pangeran sangkan bisa nepi kana jannahna nya laras syariatna sato hakikatna teh mencit sifat sato mencit sifat hewan nu nyaliara dina awak nu nyaliara dina awak naon diantarana sifat sato orai luar leor heuras beuheung sifat saha bagong sifat anjing leletak seperti abdi Pak naon abdi kapun bojo sifatna anjing si lain ka pamajikan geus sifat anjing na kumaha sieun dihareupeun pamajikan mah dicarekan pamajikan teh ngeluk we tungkul teu ngalawan acan eueuh we pamajikan aya nu anyar jo wow playboy anjing gitu mah teh eta anjing deui sia mah kitu ja laras nya tah dibarengannya eta ku diliwatan ikhlas jeung ridho. Sabab contoh jelema anu meunang ikhlas jeung ridho contoh leutikna saperti dewek. Dewek boga anak si lain nya. Diisuk jedur nepi ka peuting teu balik-balik. Disampeuran ku dewek teh katempo we sia teh keur mabok. Dibarengan ku babaturan si lain jelemana tukang salat tukang sedako ahli ibadah si lain jeung babaturan si lain datang ka imah maksud rek balik najan sia mabok anu bakal diusir di imah geus jam 10 peuting saha nah sia atawa babaturan sia anu soleh eta tangtuna ge sia anu cicing di imah mah nu diusir mah babaturan si lain sabab naon sabab ridona dewek teh aya di anak contoh leutikna seperti dewek makhluk ka makhluk nya tah ridona pangeran oge kitu ridona pangeran ka jalma-jalma teh nyaeta ka jalma-jalma anu cicing dina rel kamanusiaanana rel hukum anjeunna sasat jadi jalma anu bisa ngajalankeun naon rupaha parentana jeung ngajauhan kana rupaha laranganana panceg dina kaimanan tah
iman nyaeta al imanu uryanun walibasuhu taqwa ari iman teh buligir anu ngapajuanana takwa sedangkeun saur ulama mutanabi ai takwa teh dibagi 3 huruf hiji ta 2 qaf 3 waw ari takna teh tarkul maasi hartosna geus ngajauhan kana rupa-rupa hal pi maksiateun pina dijauhan komo maksiatna nu takwa nya dupi kopna teh konaa lain kona teh lain togeureun saya konaa teh hartina teh tumarima karena kadar papasten ti Gusti boh hade boh goreng di mana datang papasten ti Gusti hade prak urang geura syukur di mana datang goreng prak urang sabar sabab hade goreng eta geus jadi dadamelan anjeunna pikeun nguji keimanan jeung katakwaan urang berarti tina gawe Pak dina gawe nya eta kop dupi wauna teh waroi lain watardi tongeureun buku aing nuturkeun maneh biki heureuy nya waroi hartosna apik jelema apik teh dina mangsa cumarita neuneun letah disatukangeun akal jeung lingan tara harung gampung istuning asak tinimbangan asak jejeuhan jeung dina pagawean teh istuning nete taraje nincak hambalan numtik lari mapai bukti ame kaituna malah pageda leuleus jejeur liat tali ipis lapis kanal tapel landung kandungan jeung sajabana nya berarti loba pisan ambahan tepanya lega pisan geuning ibadat teh lain ukur salat lain eta mah wajibna farduna tapi sajabat di eta kaituna nyaeta anu pangalusna teh jelema anu mere mangpaat ka jelema deui khairun nas anfa'uhum linnas eta kitu dengekeun maneh teh ulah ngelay wae ngadenge dakwah mah da sia mah kitu dina serius teh men selot we sia mah leuheung mun terungkat nya pak urang elingan we dina lebadrinya ge ada wek nu nyaeta ge beheungting bener ja urang pada saling elingan urang pada saling wasiatan sabab demi wanci demi waktu manusia bakal pinangi jeung karugian kumaha nu marugi angin jalma-jalma anu saling wasiatan kuleungeuna jeung kulisana sadaya daya nampi kana piwejangna batok bulu eusi madu bapa teh janten jimat parepeh kangge abdi moal bedegong deui ayeuna mah ya nawe panyukeun atas badi masyarakat sajadah karek-rek ngedeuk salat si goblok masih eta mah nya nuhun Pak ya ongkoh deui ieu teh anu maksud tujuanana dewek ke haja ngangkir linggih si laing da indung si laing teh keur balik heula ka imah mitoha kasih ka rumah we dewek teh salanting bawaning angin hawar-hawar beja luar aya beja anu matak tegenah kena hate wartos kumaha Pak naon Pak beja naon deui nah Bapak kacuga atau lain yang beja ieu mah nya bejana teh malah manar matak nyentuh kana kolbu sumarambah kana bayah dewe ngait meuli keluhit dina ati sanubari ngeunaan adi si lain ya adi sia
Kang Udea Sidawala heeh da kumaha ngadenge beja deui Cobi ti tatangga anu pating karek seuwis anu pating harewos malah kadenge ku dewek keur mangsana dewek ngaliwat maranehna teh ngomongkeun Sidawala malah teh saeutik tunjuk ka dewek teh tuh bapana bentik itu karuhuna tapi aya oge deui masyarakat teh ke dewek teh jual barang bere nuhun asa kawakilan Kudawala asa kabeuli hate ditanyakeun ku dewek taroskeun we ka Dawala da jeung si laing teh pan sok pada sharing tara jauh jeung si laing teh dewek rek nanya ka si laing naha aja atawa kunaon teh si eta sugan balaka ka si laing aduh manawi teh bapak teh dugi ka dinya nampi wartos teh heuh da sarada hareng-henging oge wah cobi aya bejana we cenah si Kang Dawala teh ke loba anu pika geuleuh loba anu mika ngewa ongko tapi oge aya nu rasepen oge nya Pak sabenerna mah geus 3 poe teu panggih teh jeung sate jeung Sidawala hor nah kumaha kieu Pak cobi nalika abdi nampi warti kitu narima beja seperti kitu abdi teh maksud teh keur rek naroskeun langsung ka jenisna tadi nama dirahasiakeun ka bapak teh nanging dina mangsa abdi keur init ngahaja meureun teh keur ulin di tatangga teh bari udud da kebenaran boga cangklong anyar pipah anyar pipah gading ti Abah Saiful Majid sareng batu akikna terus kitu we si deungdang manehna teh tanyakeun ulah Aisyah keur naon si teh ngeunaan kajadian seperti ayeuna maneh ngomong loba nu ngomongkeun jelema-jelema teh anu aya sangkut pautna jeung maneh dina TikTok oge geus rame #Dawala-gugat #Dawala-gugat bareng jeung si Peggy jeung si Pina Garut Pina Cirebon meureun eta nya Pina Garut beda deui pan aing boga videona heueuh nya we oge omat teu ka dihapus nya #Dawala-gugat #Dawala-gugat kek maksudna gugat kumaha eta ditanyakeun ku abdi teh Aisyah ngadenge beja ieu ngomongkeun gugat segala ieu gugat naon ieu teh cicing sama itu abdi teh kasih lain mun geus eueuh tilam atau kumaha cepot we cicing sama cepot cenah nyeri hate pan abdi biasana disebut aden abdi teh minimal encep anom goreng-gorengna aep teh epot ieu mah teu aya pakai tilam-tilam acan amak tapi teunggeul ka abdi teh na jauh malik neungeul manehna oge nepi ka beureum kieu abdi teungeulan beureum di pabrik maneh mah anu tungtungna covid diselok geuleuh aing mah ka bapa teh geuleuh ka dewek nya loba janji teu bukti loba carita teu nyata bari kalakuan kitu peta ka bapa tah naon sieu ka aing deui nyata ngan tung aing rek hanya ka sawarga ngomong kitu muhun tigana tarek ka gugat sawarga
Rek gugat ke dewa-dewa justru abdi teh ka dieu teh maka hayang nanyakeun Bapak langsung. Ngan ngumpok abdi teh kitu mah ya jalanna ti Bapa. Jadi si dewa teh gagugat teh sawarga jigana amuing. Tak itu geus rame Pak. Lain ukur tetangga desa oge di Jawa Barat yang loba anu nga-WA ka abdi. Nah info Kuningan geus asup kungring. Nya surat kabar ngajeblak. Kitu muhun Bapak. Dawala gugat nepi ka rame pisan aya nu pro aya nu kontra. Tak ieu teh sangkut pautna jeung Bapa ieu teh. Jadi abdi teh naroskeun ka bapana nya ieu teh aya sangkut pautna atawa kumaha. Aya anak deuleujan. Aya maduaan. Duh, cilaka deuleucu. Naon beh kumaha beh? Boa deuleujan. Heuh naon boa teh? Jelaskeun. Punung ka aing. Eta sugan. Minggu kamari jang. Naon? Si dawala nanya ka dewe. Padu duaan. Ari nanyana matak nyentuh kana kolbu dewe. Naon harus naon nanya ke nomor Sydney atau naon dengekeun heula tuh teh don nyinekelkeun ka dinya ari nanyana teh ka dewek ai bapanya teh ka anak sia teh si dawala ka dewek teh cek dewek teh sia make nyarita kitu nya ai kolkeun jadi anak mah nya atuh lamun nyaahna Bapa kanu jadi anak batasanana nepi ka mana si dawala nanya kitu ku dewek teh jang si laing isuk jaganing geto bakal karandapan ka nyaahna kolot kanu jadi anak lamun si laing ke geus boga turunan ai nyaahna kanu kolot ka jadi anak teh kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna awewenya aku awewena, kalau lakinya aku lakina, kanu pinternya aku pinterna, kanu bodohnya aku bodona, kabeh ogenya teu dengdek topi, ngan nepakeun ka nyaah sok rupa-rupa, da kumaha kumantung karakter budakna. Eta wangnya atuh. Nah, sia make jeung eta kitu, tak kuring rek nagih. Nagih. Ka nyaah Bapa tuh tingali Pak. Cek si dawala ya. Anak tetangga mah nepi ka hayang gelar sarjana teh kolot-kolot ada nepi ka ngahajang ngajual galang. Anak tetangga mah nepi ka najong galang bapana teh. Dibelaan hulu pet nyawa. Ngajual emas. Hulu dijieun sirah. Suku meureun. Heeh. Hulu dijieun suku dijieun kue. Suku dijieun hulu eta. Tong heureuy gendut teh. Aing ngarakapkeun ieu. Ai ka anak Gandaria. Nepi ka kitu hayang nepi ka anak boga gelar sarjana, hayang boga nepi ka anak nepi ka barang gawe. Cek si eta tah nya. Naha ai Bapa kuring nepi ka balangsak sangsara balangsak nepi ka hare apa dewek teh jang dileuleyan ku dewek teh apa dewek teh jang jelema sangsara balangsak heureun pakeun pungsat bandik eueuh ragap teu aya nya eueuh teu bisa cek si dawala pan Bapa teh baheula ngajanggikeun jang ulah ara subaha ulah ngarasula dina mangsa si laing nuturkeun dewe ulun kumaulah ka jelema bener teh ulah nepi ka ara subaha cicing dina pasir kamiskinan ayatna dina sagarana kasangsaraan
tapi isuk jaga ninggeto si lain bakal diberi warisan ku dewek sabab warisan dewek teh gede ya bisa terpercaya sawarga teh nu dewek eta sawarga lamun dibandingkeun jeung alam dunya sababaraha tikeun dunya bidadari nu dewek harta banda emas bijis inten jumanten di sawarga muarek matak pimahi makamahi malahan mah leuwih tibatan 7 turunan cek dewek cek manehna terus heuh engke jaga can waktuna ambak teh iraha deui keukeuh beteukeun angkeun pambadeganana atuh dewek teh ambak ai nanaonan sia nepi ka pamrih kitu sia digawe teh nepi ka teu ikhlas sia digawe teh ulun kumaha nepi ka ngarasula modok kitu sia kuring merek nyatakeun hayang ngabuktikeun hayang unggah ka sawarga rek nganyatakeun naha benar semar teh turunan sawarga atuh maka jeung ngomong kitu alah denge teuing atuh bena ge da euy oge ngadenge hatek ngomong kitu bapak baheula teh ngan teu dipercaya menya turunan sawarga lamun eueuh mah jelema beunghar kudu kitu geuning buktina oge senal oge koneng sabelah beureum sabelah imah oge dengdek sok apaan dewek teh nyumput buni di nu caang negerak kata mong teu mungkin realistis we beh lah nah meuni sangsara mah sangsara we tong gede hulu tong aku-akuanan beungar sagala ku dewek oge kitu sinekna we si eta teh pak ijinan kuring rek init ka sawarga rek nganyatakeun bener aya ahli waris bapak di ditu rek menta bagian dicarekan ku dewek montong sia lamun sia kekepedeke kitu sagala aing teh suka nyingkah sia ti bapak teh nyingkah ditita ini terdirik ini ai sugan teh moal pundung doho we ini ngana jadi rame ieu tah Pak matak oge ulah saomong-omongna lamun lain omongkeunana suaban mun naon suaban teuing pikir dulu atuh lur jangan begitu aing teh amak jangan buah tina amak buah tina amarah sedangkan nafsu mata kadung badan nu katalang syara diri nu kacing ciri buktina gini kieu rame ieu duh wayahna ya naon pangneangankeun sidawala pangdudutkeun balik deui ka dieu sia rek diwara ku dewek tuh pan geus mah riweuh ka kuring kau sudah bakal ngongkosan we wayarna lejang kumaha neanganana teuing di mana sugan aya di Pak Ahdi atawa di Pak Ahid nya beraku Bapak Ahid mah keur hajat atuh beleguk sia teh nya moal beraku make jeung ulam pereng ka dinya aduh kumaha dunya Pak wayarna aja teangan sidawala di mana ayana dewek keun geuleuh bisi jadi rame di kejadian bisi leuwih nerkap bisi leuwih kegedean saya tuh Pak saya Pak saweg imba wacana sapraptane pun ayat tatamu di solareun kampung tumaritis desa kenal guru margi pada wala parantos rame tur tapira yen bade unggah ka sawarga dugi ka ieu dawala teh parantos sabiwir hiji beja pabeja-beja tilu sajengkal jadi sadepa wartos dugi ka hyang otipati jagatnata raja triloka
Batara Guru anu ngarasa ka usik kulaku lampah dawala anu sejahanyat kasawarga manik loka atuh kaayaanana maklum si Batara Guru Raja Triloka nyaeta atasan dewa-dewa anu ngabewarakeun kasakuliahna dunya tur tak madya pada nyata alam kajina sing saha-saha wae anu bakal bisa nyangkalak dawala mangka bakal diganjar ku rupa-rupa harta bana kalayan bakal ditikahkeun ka widadari asal bisa nyangkalak dawala kalayan dihaturkeun ka hyang Otipati Jagatnata atuh mujrut salemur ear saja jagat seueur jalma-jalma bujung hingga di jero negara dala di luar negara oge pada kabibita kupang bibitana para dewa anu disasar warta bintang ti raja-raja di tiap-tiap negara anu kiwari ayat tatamu teh maksad bade nyangkalak dawala nyaeta di negara astina residorna dijajar sok kalima kairing para Kurawa anu ngahajak ngabantun si kepedang tamsir bini Chandra sapanah limpung pakarang sacekelna maksud bade nyangkalak dawala anu kiwari paratos dumugi kapayunan bumi Ki Semar Badranaya altia kuringan imana kuringan tinker naon jang recet dulu tinker batur kuringan batur tinker imana tinker tuh naon moro bagong gitu apa di kampung teuing nah hanya bagong jadi sia bener bagongna kepret ku aing sia Semar lu sahaja ulah kaget suar ya aing Kurawa Semar sahajang teu kareungeun ku dewek mah ulah kaget Semar anjing naon sia lempeng wae kana ceuli aing kumaha mun ketawa saing teh log sia mah mamun checklist cerita saha tarik teuing sia mah aya syarat tarik aya duit leupis nah teu nyambung sia teh sebuganana teu kadinya tuh ulah kaget Semar ye kaula Aswatama uluh Pak aya si Ajo teh Ajo residorna nah siapa kejebut Ajo apa sih ngomong lagi gitu nih Ajo nih alah nah loba jelema ka dieu nya borek nabeuh beureun nya apa naon pancalungna ge dijual ku sia keur kopi harita ning heueuh leuh Bapak kawas-kawas Kurawa leuh Kurawa nuhun Pak ulah kaget Semar uluh ayana gandeng ya batu rewas digebrakeun kitu mun ka ratu ke jantung aing pasti atuh heueuh jang gare muhun Pak alah kumaha tuh Pe kumaha tuh Pak geus kieu boa anu patula patalina jeung sidawala alah palias leujang eta si monyong kalakuan nepi ka kitu teu teh moe ngadoreksakeun we kulawarga ieu wakeun ka kolot we mangkaning Pandawa teh lolobana teh sumembah ka dewa kasih dewa lamun si eta nengtang kana kahayang Pandawa sarua jeung neuteup di koro salarea nyepa tah kitu leujang aing kudu kumaha aya anak leujang kan bae atuh urang kudu boga harga diri
Nah, tuh. ngomong we teu nyaho di mana ayana Masa ujerat. sidik orang oge ngilu kasapan kula-kula panasi Kang Uu teh wayana jang silai ka tukang jang ka tukang gareng sia Wingko. lain lamun ngaroga hala teuing deuleu ya lamun ngaroga hala aya hak pikeun bela diri nonyok tuman manehna mah sema pribumi Nah, tuh. tong cemacem arit ku aing nya nu kieu patut melah hayang nyaho deuleu Abang, arat reret atuh. Oh atuh. rawas juga teh korsina teu bobo Jadi lo baru korban ya.